Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Nah, itu sesuai dengan keyakinan anak. Allahu akbar, Allahu akbar, masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Adzan keyakinannya tinggi ka Allah, bocot kabeh langsung wudu kasut, berarti tinggi keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kena ieu rada turun dak keyakinan turun lah, tenang jalanan berjamaah moal kan teh terus gunda kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12. Aing ini hasilnya. Yang hasil ke kudang ke usia. Turun jasa sama keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adzan deui itu budak. Yang memang ada yang enak. Geus terek hadap tah. Geus terek hadap tah. Henteu rada deres tah aya nu adzan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya ke asar asar, ke maghrib maghrib deres. Nyana kaigetan keneh. Allahu akbar, Allah jam sabaraha ya? Zuhur salat henteu. Ke adzan deui jam 3 jam sama Allahu akbar, Allah asar dahar henteu. Salat henteu dahar bae balik. Eta geus sunat. Ge Allahu akbar, Allahu akbar. Woi, zuhurnya isuk ege. Ini sudah ada itu geus parah tah manggeus basi. Jadi urang leuleuh jelema keyakinanna deuleuh giat dalam salat. Cak kitu bae geus. Keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna. Guys, Allahu akbar, Allahu akbar. Woi salat cepat berarti tinggi tah keyakinanna. Tapi urang mah ka Allah eta geus sarua ka Allah ngan melalui utang hitung dipakai ke Allah jang supaya mustajabud da'wat mangga. Tapi leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa. Urang menyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ke jero kolbu kakarak disungut doang. Boro-boro ilmu nu lain asma Allah ge ngandatang kasungut. Ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun. Jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah. Sanajan nya maca Quran tapi de korupsi kos DPR lain tuh barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca. Menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara. Lain tuh bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang. Sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS itu pelobaan mabok ambalaya PNS nu mabok gimana itu PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok terpercaya sia kaing terpercaya sia kaing percaya tuh atau percaya lagi nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha barang sana marabok negara dek bener kumaha dicekal ku marabok. Masya Allah karim timimiti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar. Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sararina
Na'udzubillah min zalik wa min zalik. Julukan tinggal julukan kota pelajar, mabok, zina. Tasikmalaya julukan ada kota pelajar, mabok, zina. Tasik, Kresik, Ciamis, manis. Eta kan eta moto-moto ngaranna, moto Sunda eta kos kitu tah. Moto Sunda, Tasik, Kresik, Ciamis, amis, manis. Garut. Saya mau dong Garut Doma. Masya Allah. Nah, iya teh ya lain sakadar disungut, tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah ngabogaan asmaul husna. Kangjeng nyeritakan 99. So sebut ku anjeun pakai menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati. Fad'uhu biha. Lumantak atuh yang datang ke hati ulah-ulah nyebut mulain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asma'na. Nomor kedua zatna, nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang. Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat geus luhur. Doho keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun. Kudu boga guru urang nu nuntun urang. Lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom. Makom teh hartina tempat keyakinan. Urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin. Nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut teu saejan ngan beda saeutik. Ieu maka pangeran ieu lain. Mana mau yakin atuh gitu-gitu kene. Ibadat teh datang ka yakin urang dititahna teh. Seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan. Jadi urang nu ibadat teh lambang keyakinan, lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta berbagai keyakinan kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tak seluruh peribadatan. Dah, dina ke Allah beda-beda. Ayo kontinu setiap ayat azan cepat, setiap ayat azan cepat, setiap ayat azan cepat. Kemana pasar? Set. Nah, eta sesuai dengan keyakinan anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinannya tinggi ke Allah. Bocot kabeh langsung wudu kasut nanti tinggi keyakinan. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kena ieu meski rada turun dak keyakinanna turun yalah tenang jalanan berjamaah moal kan teh teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu Akbar Allahu Akbar Allah. Jam sabaraha emang jam 12 aing ngeudik hasilnya yang hasilnya ke kudang ke usia turun jasa sama keyakinan. Allahu Akbar Allahu Akbar azan deui itu budak yang memang ada yang enak geus terek adab tah geus terek adab tah henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar oh asar ke magrib oh magrib deres nyana kaingetan kene. Allahu Akbar Allah jam sabaraha ya? Oh azhar salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam sama Allahu Akbar Allah. Oh asar jarang henteu.
salat mah teu dahar bae balik eta geus sunat ge Allahu akbar weuy dohornya isuk ege isuk ege isuk lembang geus parah tah mah geus basi. Jadi urang leuleuh jelema kayakinanna deuleuh giat dalam salat sakitu bae geus kayakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna guys. Allahu akbar woi salat cepat berarti tinggi tak keyakinan ge kakarak budak waktu salat berjamaah kakarak datang kadinya encan dia aya deui si eta kan hebat amat sih kunaon asal azan cepet horenganan aya rangda Masya Allah sisi masjid salakina paeh cepetnya asal azan cepet ya mah pamajikan ge pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa asal azan banyak melumpah pohara mimitina mah di alam aju angel sakina balikna orenganan buaya darat tah ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh lah lamun nyana teu ngaca bener salat lamun ngaca heula lain ngaca heula rapi kopena ge embung dengdek geus sesengitan sing ada tah lamun dek berjamaah aya kos kituan sing ade rapi sajadah nage eta kudu rada aya pencurigaan setik orangana jauh-jauh mau anak we sial eta anak saha anak saha aku anak satu cak pamajikanna anak urang kene anak urang di mana kenapa omong geus anak urang kene urusan mana itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cak majikan anak boka jadi masih kene ada terserah didinya mendek diteruskan terus mendek gesan boga anak ieu budak asa disuat-suat di hati naon kaeng mah bebeja ke de kawin mah moal izinan ngadoan diizinan datang ke kiamat aing geus kieu kumaha tuh geus kieu kumaha tuh sakitu teh jeung anak urang ieu teh geus beres menang urang ieu mau iya di anak di mana siap sering biasa mau anak tahu budak Masya Allah bisaan berjamaah ganjarannya langsung adzan giat itu berarti tinggi keyakinan encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah nah kuari bener-bener apa ente sih ka Allah kakarak tidinya lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan lamun geus tinggi keyakinan geus ibadah geus mantep jasa datang ka keyakinan ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus ibadah mah asal geus datang ka yakin geus urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih make pikih awas takbir pos tu tartain mun eta teu sah kama fi fatul muin di bawah salat usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin mustaqqa qala istaqqa adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar kalau itu udah jadi adzan ya Allah sejak kaulah sholat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang kadinya kita digetatkeun di jero hate Allahu akbar sejak kaulah sholat di jero Allah awas isyan kau sudah tari Allahu akbar aya anu aduh can eusi salli Allahu akbar can kaisian begitu tah can kaisian salli fadl
Allah benang. Tapi eta orang yang mencari takos gitu, dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Nah, was-was dikit itu udah setan dia nang mitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimi jangan mang kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan nana ge encan. Sholli Allah, sholli Allah, sholli Allah. Encan nana ge encan siap. Sholli Allah. Apa dasar? Sholli Allah karena kamu bisa sholli Allah, sholli sholli Allah, sholli Allah, Allah. Ayah salah saya guru nu kasih itu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar itu. Mentak lamun nyanakeun mujana ke masjid, sholli Allah, sholli cak anakna keneh patah setar. Atuh santri wani anak patah dak setar dak. Allah, Allah. Masya Allah. Eta salat tentang itu asla. Nah, tapi lamun dia yakin dirinya. Lamun urang terus ngagugu bae, fikih gitu bae, kajun ngaji ka mamana ge, ngaji ka Irak, ngaji ka Iran, ka Mesir gitu bae. Ngaji fikih gitu bae, kos tu tarik-tarik, Allahu Akbar. Tapi lamun urang det naikkeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain. Di dunia teh nyieun yakin. Urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9. Pos tobat, pos sobar, pos syukur, pos zuhud, pos tawakal. Pos kitu khauf, roja, pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos, 9 keyakinan. Lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan 2, hiji Adam 2 subut. Ngan 2 Asmaul Husna 99. Bahkan kesembilan asma Allah ngan 2 Adam jeung subut. Adam hartina Adamu tiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut hartina tetap subutu ghairi subutu tiqori ghairihi ila Allah, tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adamu subut tiqorihi, Adamu tiqorihi ila ghairihi. Kebutuhan Allah anu sejen Adam artinya subutu tikori ghairihi ilahi artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah kan sakitu kabeh deuk numbana bae ge jangan datangkeun ka dinya dijieunlah pos 9 sok pos tobat heula sebab asma Allah teh at-taib asma Allah teh kablah ditu na as-sabir, asma Allah teh as-syakir, asma Allah teh az-zahid, asma Allah teh al-mutawakkil. Terus kabeh. Nah, didilah dijin kurang teh pos 9. Asma Allah sabur gitu sabru, asma Allah tobat, asma Allah sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah sobar as-sobru, asma Allah sobru urang nu sobar engke bakal as-sobir. Asma Allah syukru urang nu syukur ngaranna as-syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sobir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli thariqah. Seluruh thariqah naon bae pasti kembali ka dinya. Thariqah Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naqsabandiyah, Qadiriyah, Naqsabandiyah, Khalidiyah, Thariqah Tijaniyah, Thariqah berbagai-bagai, seluruh thariqah kabeh kembali ke pos eta supaya yakin
iya atulah mun geus datang ka yakin mantep geus kudu aya nu nuntun mursyid ngaranna teu meunang sambarangan geus kurang ku ari maneh teh ayeuna mah kudu melaksanakeun suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunna ngaranna salik. Suluk teh artina nyucruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyucruk jalur mapai tapai, mapak tapak mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu suluk maksudna ieu teh nyucruk jalur para wali Allah. Salikna nyucruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin dek menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna yakin kana. Jadi yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah buka mata urang nu ieu dedeulean mah lain nu ieu, cili urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere di mana hayang di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung geus dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh jadinya lagi kaget ya Allah kok dibere kos kieu kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa dedengian nu lain dedengian nu biasa ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cek Sidina Umar naik aljabal kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang. Cek Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang ka dinya bisa kaserang. Hei aljabal maksudna naik kalur kabeh sahabat naik bari nanya euy suara Sidina Umar mah suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah katile ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina zina Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dia ada dipaksa dideuleuh gitu berarti kan zina mata cek sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya tapi aya seperti Kangjeng Rasul bisa dulu kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleut tah. Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleut. Bisa kadeuleut. Aya gambaran di mata itu aya sarwitian mata. Kadeuleut katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal kibalam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa muridnya bisa hiber Masya Allah karim kos gitulah ilmu yakin dislamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin suluk sesuai jeung perintah guru dina asmaul husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kada 9 makom hiji makom geus boga rasa 2 makom komo geus datang ke 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahli cek Kangjeng Nabi bukan ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinana lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cek Kangjeng Nabi beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber warat tak kok sekarang itulah ahli-ahli Allah Islamun jelema geus ibadah datang kadinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu dideuleuhna lain duit lain dunia lain jabatan lain tata lain kamuliaan lain keagungan hiji Allah ngeunah teu geurah ku masia aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu
rasa ku sia menang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan. Ih, aing mah wal ngaji cenah ka cilok lah kos kitu mah tah lolos. Can wanita ada sia ngaji ka dieu. Aing wanita henteu naon teu mere di tilok sia. Emang tuh cenah kiai mah hayang dibere. Tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok. Aing mah lain maksud aing hayang dibere atoh henteu sia sok mere tah henteu. Atuh henteu cenah ngajina ge di takal buah. Eta karasa pan ku sia. Ngaji deui tangkal Ambon, kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak. Can jajaknya nanti. Atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing. Urusan aing mah kumaha aing jeung Allah. Ai sia di cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu atuh bukan sia. Madak nu di luar mah eta mah. Lah sok di luar teh sok bisa bae henteu atuh. Geus kemarin tadi aku deui geus kabehan lainnya. Di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah. Gak jenuh kiai yang diberi urusan yang diberi jeung teu temu urusan aing. Salah aing bener-bener aing siang geus yang pare. Heuh nya teh encan cenah wau gen teu embung lah wau mesti dipenta. Enggak ada. Tah, ieu kan gulak hate urang lempeng teh ka Allah. Dijieun seperti kitu. Babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya di berena rada gede ilallah panjang zikir lagi doa lagi geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes teh. Nah ieulah nu hese datang ka makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah. Tobat na ge aya 3 rupa, tobat syariat, tobat thariqah, tobat hakikat. Tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi, urusanana zahir perintah jeung larangan. Wari naik geus bisa eta mah jang geus sapopoe naik wari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu, kecenderungan kolbuna kana dunia, kecenderungan kolbuna kana nafsu, kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tafakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobatan, tobat hakikat ngaranna. Lain bantrak-bantrakeun. Ko bogus karolot bantang ka modar sanwal bisa. Tah moal lain babagan kudu pepegatan heula jeung dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah. Baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab. Eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katuteusina. Batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah karim. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang insyaallah. Allah Ta'ala boga rahmat, Allah Ta'ala ngarahmatan, Allah Ta'ala ghafur, Allah Ta'ala maha hampura. Gusti urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal gitu. Ketika orang kesusahan rahmat Allah turun, senang masyaallah. Ketika orang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos gitu. 2 nomor katilu pangeran nu langit katuteusina anu mawa rahmat, selalu ngarahmatan, selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sobat. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Mana muasieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disungut tapi kerasa ku qalbu, kerasa ku roh. Yakin darana
nikmat geus hirup udang peuting geus teu sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu akbar teu sieun ka pocong teu sieun ka kuntilanak ya tuh mah kos kitu aing mah jeung Allah jeung bogana awas ya bejakeun beung sia ka Allah kuntilanak goblok sia ka aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah tolol sia sieun ka kuntilanak panas aing teh balik ka raja aing aja pendi balik kana ka rajana minta pertolongan ya Allah ya Rabbi pocong gitu kayaknya aing sia pocong aing jeung Allah ya ulah sembarangan sia langsung indut pocong cecil kami ini urang dak dileuweung sorangan aya bae eta buaya di kamana sia buaya calangap aya sia gara calangap sia makhluk Allah aing makhluk Allah ye Allah na keur bareng jeung aing awas sia sia bicara calangap ge sia teh Allah keur barengan jeung aing nah leo sujanana buaya geus mau bejakeun ku sia aya sia ngalaleg aing awas sia goblok sia makhluk Allah aing makhluk Allah sia teh nang nyalangapkeun Allah aing teh keur babarengan jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah langsung nutup sini sok keur bejakeun sok kuari urang coba ka Taman Safari turunkan di mobil kurang aja pendi saya pas di maung deh wah sia makhluk Allah aing makhluk Allah iya makhluk Allah aing makhluk ku baung dioyak-oyak ya inna lillahi wa inna ilaihi keyakinan mah di dieu tah di kolbu jadi urang teh ibadah datang keyakin puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran orang terhadap Allah datang ke mana orang ngabenerkeun Allah eta yakin ulah wakakan kos kitu renen teh luhur teuing dina perebah rezeki baheula wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana eta kecap saha kecap Allah sia percaya ke Allah bahwa Allah pangeran percaya eta sia yakin eta sia percaya bahwa eta ayat ya Allah yakin sanu ngomong eta Allah yakin cantang tuh percaya bener percaya nama bener yakin cantang tuh kira mulai kurang guaridet mulai orang magahan ngaji tong ngaji jeung budak kadang kayu mah kak ya beas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha baca habeka mbak sebuah moal ge kak ayo baca deh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha jalaparkeun enggak kayaknya ini rezeki kumaha tuh ngautang sia ka itu ka warung ngautang dia mayarna kongkolong sia tenang aduh kak ayat ngarusak kongkorong kak baca kurang mah ngagidug beta mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu ulah deuleu kiai geus atuh mapan ulah deuleu kos Habib Lutfina ulah deuleu kos Habib Umarna ulah deuleu kos Kiai Buyana deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah geus ngojeknya mulai ngojek turunnya ka syariat geus mal naik
satungtungnya nang ojek coknya nabi di kanjeng nabi yang bersyariat berarti nyana bersyariat sama jangan contoh doang kan kanjeng nabi mah apa kanjeng nabi butuh sama jangan nyontohan bagi jelema anu teu mampu bos gitu mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah kok sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan satungtung jelema dagang teu boga keyakinan beres tani teu boga keyakinan usaha teu boga keyakinan berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana sawah dijadikeun pangeran pabrik dijadikeun pangeran PNS bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean ta eta teh ngomong geus luhur dina syariat mah masalah dagang teh aja urang mah bersyariat mantak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anaknya Nasabandia ente di mana musidnya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat yang ngobrolin dagang goblok ente dagang apa anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan ente anak mah dagang gas teka belum gitu ku gas nanya ngobrolin torekat aja dagang nah kuarikan kau sekarang itu kula sering jasa kula ditanya kayak torekatnya apa tahu dah saya mah nggak tahu yes, ayah batur, ayah nggak nanya kasih mual, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Ayah batur, kalau situ torekatnya apa? Saya anak Sabandia, guru saya mau sono, mau sih sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya, situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa torekat tuh menang dagang, lain tuh menang. Encan wayah norekat ulah sok dagang ulah sok tani ulah keur mejina sulukna deka Allah mungpruk paeh hirup-hirup antak atuh hese norekat hese saja lemana dijawab babarian ya soal kita kalau gak norekat gak kenal Allah iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh iya kapan kita kenal sama Allahnya kalau gak norekat ya kagak bisa udah kita norekat aja mumpung ada kiainya cenah teh tah datangkeun ka yakin set sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap buku malandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk eleh ku sireum eleh ku kupu-kupu sia je numatak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang beurit baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh kuari mah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang urang aya beurit urang ge beurit ge ngomong sia nu beurit sia nu beurit nyaho kita sih ngelawan orang ngomong mah kos gitu tak mamajikan orang berit sia nanti ke pemajikan orang sia nu berit dicalakin cokotan bae berit sia salagi sarua deui berit siapa berit badak bari teh lambang berit ngahiji jeung urang kahirupanana geus akur jeung nyana tuh terus tah ieu tah asal boga yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bah pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugih sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh dibedak atuh tinggal urang Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti acenah ku dipayahan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae acenah atuh abdi dibere nyanggakeun sadaya-daya Allah mah maha kawasa ayalah jelema liwat set jelema asli jelema keur cicing bae mang ieu budak cicing bae nya mang keur naon keur naon hayang roti
tergantung keyakinan. Namun jana keyakinan datang, oh iya meureun ti Allah datang, roti datang hayang dia dibere 2 datang ka dinya keyakinan. Mun aya keyakinan leuwih nur, mang hayang roti cicing bae. Hayang geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha. Cibudak ditawaran cicing bae penting bangun lapar, tinggalkeun tah los jang sia berangkat kan. Tinggal urang ngadahar. Keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu bae. Mang, mang, bangun lapar ya. Cicing, hayang dahar tah. Roti hayang. Cicing. Ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh, sanajan dibere roti. Bae, ka babaturan ka dieu sia. Tang nyalangapkeun. Calangapkeun. Bere roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Darah gedean, cepat turun darah gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Tah, coba kan, saya sedang bentanya. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Itu bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata orang kana lamun urang yakin geus tinggi jasa diwapan ku batur. Ulah hese-hese, nu gering. Bapak urang, batang ada harta. Bong para rakyat. Malah mun teu dahar geus bahaya ieu mah geus tahu tanagan mana mak. Mak, ieu yang geus daek dahar. Heuh sajeun bubur coba bieu bubur. Bubur. Oh, tuh Bapak calangapkeun. Eta aya rezekian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun sah. Inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering itu aing baku kudu seprit. Tuh eta aya kana rezekian mah kajeun kuku mah dicalangapkeun bae. Rizkina datang ke mana Allah nu ngatur. Urang tinggal keyakinan bae nu gering ya aya kana rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna. Tah tinggal urang keyakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun. Atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok, boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos kitu. Aki-aki gering kieu diuapan. Urang ge boga keyakinan kos kitu diuapan urang. Tah urang boga keyakinan geus dewe ka Allah. Cek pemajikan Kak, ieu pokona cicing Kak, barang balik cici longo ka kos kieu Kak. Emang ngaji naon di ditu Kak? Jadi kos kieu Kak ieu. Cek pemajikan aing sieun, tinggalkeun wae ibu goblok. Barang ditinggalkeun aing pae sorangan. Pemajikan lah tetep ditoel ku Allah sebab janana yakinna lalagaan. Nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah, nyoba ka pemajikan. Coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa. Kuduna ka Allah ulah ka pemajikan. Lamun urang tawakkalna ka pemajikan salah. Coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah. Sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae deuk indit deuk ini sebodoh. Allah. Moal ge ka pemajikan ge. Engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilong jadi kos kieu. Emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturana. Tadakeun oh ngaji torekat. Bah ulah ka ngaji torekat atuh jadi kos kieu. Dicalangapkeun minuman. Beres. Deui. Ngeunah teu ka ba mun aya mah daging kotok. Sial, ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos kitu atuh. Aya dorekat mah ku pameran ti Allah. Nu datang ka jadana kumaha ti Allah karak. Nah, tapi lamun nya anak geus bener-bener sesuai jeung petunjukna. Engke ge moal katahan ka jeung kuku mah sebab aing tenang biasa boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sudi bae urang geus tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan
besi turutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal iya bahasa tukang karung karena itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi enggak abah norekat sekarang itu karung mau dikemanain bah udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah kan salah ilmuwan mah udah bakar muka mana apa mau udah muka Allah aja sakpoe dua poe aja nak kuat ya kan seminggu bah ini gimana ini kesononya emang kenapa akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet bayarnya nami lu balik iya dua ilmuwan bahkan lagi aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing hei kan Allah mah gaib justru aing teh endeup ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu gaib Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngerasa bahwa ieu da dabelan Allah ieu mah kakara caritaan doang Allah teh Rahman Allah teh Rahim aing mah hayang kana karasa bahwa Allah teh Rahman Allah teh kena karasa ka jantung aing Rahim Allah teh kena karasa ka jantung aing coba aing mah hayangnya moal ngan sakadar dibaca ya Asmaul Husna tapi kena karasa ku diri aing ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah geus leuweungan disengseurekeun ku batu jadi disengseurekeun yang kerjeng Allah ieu dihina ku batu bas entah saleh teh sia aing kerjeng Allah ieu tata lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah mungkin ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh redan dia tan mantak ieu dicuptek lantaran ieu besi oh kieu padahal mah encan guguru salah mantak jelema ngaku torekat kayawan encan guguru kajen kuku mage atau gugurna teu anggeus di deuleu langkah-langkahna di deuleu zikir-zikirna encan komo hajunya ngaijazahkeun zikir mah encan salah titah kajen kuku mah ge zikirnya lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan torekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan torekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyawan ku ahli nama lain tah maka jeung hukum hage tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid sugan teh mursid naon atuh sabodo sia Haji Mursid mah tah ieu aja kuari barang di ahli no aja torekat tuh wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda ilah Asmaul Husna walillahul asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-carana beusi ditaliturkeun ngan engke geus datang ka yakin berarti geus aya rasa beda jelema ibadah geus boga rasa kemelang kapimplan teuing jeung beurang bakal akur bae nilai jelema nu di deuleu makhluk Allah nah adapun urusan mulyana hiji inna akramakum indallahi atqakum selain anu takwa teu dianggap jelema mulia kajen teuing bupati gubernur presiden sugih saadab-adabnyana sadunya pangsugina satungtung teu takwa teu dianggap jelema mulia sebab jak Allah inna akramakum indallahi atqakum nu pangmulia mah nu takwa lain sugih pan di mata urang anu sugih nu mulia nu gagah nu mulia asal boga mobil bagus horenganan menang sabulan dicokot deui ku daerah sial katipu urang walillahul asmaul husna fad'uhu biha wa dzaril ladzina yulhiduna wallahu a'lam billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ma'alar rasul illa al-balagh mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Ma'alar rasuli illa al-balagh. Mubin. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Mubin. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Mubin. Ma 'ala ar-rasuli illa al-balagh. Mubin.
Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu a'lamu bimuradi ma ala rasuli olanana ikut tetap ingat Kangjeng Rasul ilal balag wangin utawi nekakeun illa balagun lakum tegese angin nekakeun kadua sira kabeh. Wallahu ya'lamu lan utawi Allah iku maha uninga ya Allah matubduna ing barang kang ngalahirkeun sira kabeh tuzhiruna tegese ngalahirkeun sira kabeh minal amali saking amal wa mataktumuna lan barang kang ngumpetaken sira kabeh tukhuna tegese ngumpetaken sira kabeh minhu saking amal payujazikum bihi maka bakal ngabales ya Allah kuming sira kabeh bihi kalawan emak. La yastawil khabithu wat-tayyib walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Wallahu a'lamu bimuradikum ngucap sira Muhammad la yastawil khabithu ora narima pada opo kang jember al haramu tegese kang haram thayyibulan kang becik alalalu tegese kang halal walau aja bakalan sanajan ngagaogaken ka ing sira saraka tegese ngabungaken ka ing sira kasratul khabith apa akeh kang haram fattakullah maka pada wedi sira kabeh Allah pitarkihi ing dalem ninggal khabith ya ulil albab kang anduene pirang-pirang akal kang sempurna la'allakum tuflihun manawa sira kabeh iku bahagia sira kabeh tafuzuna tegese bahagia sira kabeh. Saur Gusti Allah ma'alar rasuli illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu a'lamu bimuradih ma'alar rasul itu aya eta tetep ka rasul Allah illal balagh angin nyampaikeun risalah. Gusti Allah dina ayat ieu nyaritakeun masalah tugas rasul Allah. Allah teh pangeran nyieun langit jeung bumi hayang dikanyahokeun bahwa Allah teh pangeran, Allah kudu nyieun utusan. Setelah nyieun manusia Gusti Allah jangan nyahokeun ka manusia bahwa pangeran teh Allah, na iyalah Allah nyieun rasul-rasul. Ini miti zaman Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, terus ke belah dina sampai ke Kangjeng Nabi Daud, Sulaiman, terus ke Kangjeng Nabi Musa, terus datang ke Kangjeng Nabi Isa, datang ke Rasul terakhir ialah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etalah tugas nyampaikeun risalah. Rasul diberi tugas nyampaikan risalah. Lumantak di dia dijelaskan ma'al rasul ilal balag. Tak aya kamistian kakuduan ka seorang rasul Allah kecuali nyampaikan karisalahanana titik sakadar nyampaikan.
mere hidayah rasul eueuh hak, mere taufik rasul teu aya hak, mere hidayah mere taufik teu aya hak. Hiji hak rasul nu kudu dicumponan adalah tablighur risalah. Ma alar rasuli ilal balad. Nu mantak make bahasa nage bahasa qasar. Wa adawatul qasi illa inna ma'atun wa taqdimun kama taqaddama. Ma alar rasuli illal balad. Jadi lamun kudu sok ngaji bilaga mah geus kabayang bahasana pohara jasa ieu teh. Maedakeun kana qasar, maedakeun kana hasar. Berarti geus teu aya deui tugas seorang rasul kecuali hanya nyampaikeun karisalahan anak titik sakitu doang. Tah ieu teh khususna ka Kangjeng Rasul, umumna ka penerus-penerus para rasul nu mantak disebut nage irsalul masal. Artina ieu teh ngalepas pribahasa mun rasul baheula teh teueuh deui tugas kecuali ngan sakadar nyampaikeun karisalahan. Atuh berarti ku ari penerus-penerus nage kudu kitu. Lu nyampaikeunana teh la as'alukum alaihi ajra. Hayang buruhan sama sekali. Sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar. Sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kagungan. Sugan nyampaikeun di salah hayang dibayar ku kamuliaan. Oh boku materi mah barang hina eueuh sama sekali. Nu mantak mun dek guru cek kolot cek kiai teangan guru anu la as'alukum alaihi ajra teangan nu teu menta bayaran. Nya guru urang SD menta bayaran teu berarti teu bagus jang akhirat. Urang ngaguru ke SMP menta bayaran teu bagus jang akhirat sekedar dunia bae. Urang kuliah menta bayaran teu bagus. Guys, nu bagus sama jang akhirat maksudna. Kuari lompat ke pondok pesantren mudirun. Modern, modern. Orang asup ka sanawiyah minta bayaran. Berarti teu bagus jang akhirat. Aliyah minta bayaran. Teu bagus berarti jang akhirat. Kak uin. Nya Universitas YIN minta bayaran. Teu bagus berarti jak Kangjeng Rasul la as'alukum alaihi. Asup urang ka pos pondok pesantren salap minta bayaran. Tak eta nu jang akhirat mah. Paling ge aya 5 santrina. 10 paling ge. Jang akhirat teh pai. La as'alukum alaihi ajr. Kuari ya urang, ieu keur carita ilal balag bahasana luar biasa. Ma 'alar rasul ilal balag. Teu aya deui tugas rasul kecuali nyampaikeun ulah hayang diberena naon. Ulah hayang agung, ulah hayang mulia, ulah hayang dibere bingkisan-bingkisan, nyampaikeun titik. Tah eta tugas rasul. Nah, kuari urang ngundang kiai-kiaina eta aya nu hayang bayaran apa henteu? Tuduhkeun coba kiai nu mana? Sia mung nuduhkeun nya. Nyaho aing ge lah pokona mah. Moal beres agama dicekel kuno jelema minta bayaran moal beres. Beneran lain lalagaan ayat ieu mah peuheur, ayat ieu mah luar biasa. Dibaca ku kiaina keur muludan, tidak ada tugas rasul kecuali hanya menyampaikan. Dan rasul semata-mata hanya menyampaikan risalah, tidak minta bayaran. Itu adalah rasul. Dan itu pun harus dilanjutkan oleh penerus-penerusnya. Di antara penerusnya adalah ulama-ulama, termasuk di dalamnya saya hanya menyampaikan, tidak ingin bayaran kecuali pulang pakai ongkos. Mal beres tak kiai itu. Benci tak kiai kos kitu tah. Seren. Lain dek kaluhurkeun agama tamata. Lain dek kaluhurkeun agama nu kos kitu mah kiai nu kos kitu mah endek nyeun dapur. Kiai hayang meuli mio, hayang meuli sekupi. Aduh, insyaallah. Ieu keur carita hancur-hancuran agama teh kos kieu.
kos kieu lantaran kiaina nu ngancurkeun agama. Kristen mah moal ngancurkeun agama Islam, Buddha moal ngancurkeun agama Islam, nu ngancurkeun agama Islam mah adalah orang-orang Islam. Piring tilok pasentrok jeung kekenceng tilok. Piring mah jeung piring deui nu mantak eta Ki Hairun baheula hebat ceramahna. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Iya. Ya moal aya gedang hepe kagencet ku nangka moal aya. Gedang hepe kagencet ku gedang deui. Berarti kiai ngancurkeun agama, kiai jeung kiai deui. Gedang hepe manan hepe ku baturna. Eta ceramah geus sabaraha ratus tahun ka dieu diabadikeun luar biasa ta ceramah tah. Masya Allah eta teh mencan ditelama ku urang asa peta gedang hepe atuh pasti ku batuh atuh jerokeun aya eueuh gedang hepe di luhur ku nangka aya eueuh gedang hepe kagencet ku darmayu moal aya gedang mah hepe kagencet ku gedang deui tuh lumantar ke DPR ribut jeung DPR deui nya gubernur ribut jeung gubernur deui kiai ribut jeung kiai deui tilok aya kekenceng ribut jeung piring tilok malar rasulillal balag teu aya tugas seorang Rasulullah kecuali nyampaikeun karisalahanana aya ila balagun lakum tegese kecuali nyampaikeun karanjeun kabeh timimiti nyampaikan soal ilahiyah ketuhanan kemudian syariat-syariatna kupas supaya disampaikan ku para rasul ari balag-balag teh naon balag teh isolul makna fi nafsi nyampaikan makna ka jero hate biasa nih suratil abdi make bahasa anu rapi yakni make dalil bejakeun Muhammad bahwa pangeran teh aing ngaranna Gusti Allah bejakeun Muhammad lamunnya nanyakeun eta pangeran Allah ieu bahwa Allah teh khaliq naon dalilna bahwa pangeran teh Allah bejakeun kitu dalilna aya dadamelanana teh langit jeung bumi teu kaharti kitu mun aya dadamelan eueuh nu ngadamelna bejakeun tugas rasul nyampaikeun eta bejakeun ku ari Muhammad ka jelema-jelema nu geus iman ka aing bahwa aing teh pangeran bejakeun aing mere syariat Islam hiji ieu teh kudu syahadat 2 salat 3 puasa 4 zakat 5 munggah haji bejakeun Muhammad dibejakeun ku Kangjeng Nabi rukun iman aya 6 bejakeun Muhammad rukun Islam aya 5 bejakeun tah tugas Kangjeng Rasul ngabejakeun eta ka umatna Kangjeng Rasul na 14 abad anu silam parantos pupus dicandak ku Gusti Allah dilanjutkan ku para sahabat teger la as'alukum alaihi ajr perang sekalipun aing mah semata-mata deuk nyampaikeun nuturkeun Kangjeng Rasul hirup agama sahabat sirna dilanjutkan ku para tabiin sarua masih hanet keneh cak tabiin la as'alukum alaihi ajra aing mah deuk kembangkeun agama nyampaikeun pangeran teh Allah deuk nyampaikeun rukun Islam rukun iman dilanjutkan hanet ku tabiin terus dilanjutkan ku atbat tabiin der kuari aya di TV One dakwahnya nama ke udeng-udeng dakwahnya nama ke pakaian necis dakwahnya na dipapagkeun ka unggal daerah dakwahnya na ka unggal kota dakwahnya na ka unggal kampung wah make tarif pakai tarif ya teh DP 2 juta DP dakwah 2 juta motor ge kuaringan 500 DP dakwah 2 juta mahalan dakwah ya ijeng motor bahkan kuari motor aya nu teu make DP acan tah ieu mah geus make DP pulang kudu 15 juta aya nu 20 juta Masya Allah minimal 5 juta tak ieu deuk dakwah ngadakwahan saha jeung bakal kumaha agama ka hareupna kieu lah kehancuran agama teh lantaran henteu nuturkeun ma'alar rasuli illal
balak mendek abah kolot kula didoyong kadadengikeun bae ai nyurah lamun maneh dikersakeun jadi kiai aju ngaji ka unggal majlis salim atawa ka unggal masjid atawa maneh diundang tukang ceramah titip mun maneh beki rokok naon mawa di imah ulah sok menta di tempat ngaji mun maneh beki ngopi bawa kopi berikut jeung termosna mun nu ngaji dagang kopi sia di ditu eta pohara jasa kunaon eta lantaran ngabuleudkeun dakwah dek ngaji ulah sok kitu nyieun riweuh ka urang ditu. Iya mah masya Allah datang ke itu ada teh manis yang gede teh manis beres teh manis kopi beres susu rokok dan lain sebagainya riweuh teh lain deuk dakwah sama kos kitu mawa sorangan mun beuki kopi mawa sorangan mun beuki ngarokok sorangan mun kira-kira lapar manehanana ulah ngaharepkeun ngariung di ditu di imah dahar heula atawa di jalan asup warteg heula tulis bae bon kebikeun ka ditu bonna teu beres deui bae jadi kuari mah kiai teh ngariweuhkeun batur endeu kumaha nerapna tu dakwah teh ma'alar rasuli illal balad tuturkeun irsalul masar terus selanjutnya insyaallah hirup agama kajen kokoba di tengah-tengah pareumna agama kuari ngadenge urang ngeri jasa geus eueuh hiji nagara anu kuat make aturan-aturan Islam Timur Tengah di mana Islam diturunkan di ditu Saudi Arabia pangheulana hancur kemudian disagedengan eta geus 57 negara tinggal Iran, Yaman anu kuat. Irak geus dibombardir sekalipun secara politis menang tapi kan keberadaan negara kuari porak-poranda. Libya hancur. Ye kuari teh negara mana anu masih mempertahankan Al-Qur'anul Karim? Lain Qur'an anu teh hebat, lain Allah henteu erek katukung. Tetapi manusia-manusiana sebab innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jelema-jelemana ieu nu buang kawara ini miti secara struktur di organisasi teu beres. Kemudian kuari secara politik na ieu kitu birokrasi geus teu cereug. Secara perorangan anak kiai jeung kiai adu kekuatan. Kiai jeung kiai sirih omongkeun kiai jeung kiai ustad jeung ustad tinggal Amerika Yahudi yang serikeun mantep jasa geus tinggal ngagejeg bunga ngejegurna bae dibaca didengungkeun tapi persatuanana henteu aya ketika orang nyaritakeun persatuan inget ka Gus Dur bersatu dalam kelompok apa bersatu dalam organisasi apa bersatu dalam wadah apa. Urang teh ngan saukur ngomong mari bersatu tapi dikondisikeun henteu di mana urang deuk bersatuna tuh lamun urang salap atuh nyieun persatuan pesantren salap geus ulah aya pesantren salap jeung modern pesantren bae geus sebab eta memisahkeun engkena adu kekuatan deui bae Islam ngahiji di satu wadah mantep tak kudu nama kos kitu di bawah satu pimpinan Indonesia di bawah satu pimpinan misalnya saya Haji Nasir mantep geus tinggal-diganti ke nyana kos negara deui tapi ieu mah Islam aya di urang mana organisasi mana NU buktina tapi NU na ulah nu sok di talian ieu di kaluar cau ditarik atuh nu kos kieu masal di Paraban di Kombongan ngising didinya didinya geus poho ka anak buah ka ditu kumaha perkembangan NU nah iyalah urang nasib urang teh kos kieu kuari mun urang ningali internasional hancur kuari ningali negara urang aya mah aya Muhammadiyah aya NU
jeung aya organisasi-organisasi nu lain tapi kan tengah hiji urusan lebaran bae Muhammadiyah kieu NU kieu kunaon teu bisa dihijikeun pan Qur'anna eta keneh hadisna eta keneh iyalah na gedean hulu doang antara Muhammadiyah jeung NU buktina kos kieu mantak naon dihijikeun ieu teh nagara urang ulama sinikeun kos kitu Qur'anna mun ditanya eta hadisna mun ditanya Bukhari Muslim eta sia nyembah ka Allah tapi kurang teh dihijikeun ieu sebuah negara kunaon eta gede hulu sebab kopeana nomor 25 gede hulu Masya Allah dek nuturkeun gede hulu teu entek kula mah inget bae ngaji sia palak kula keur ngaji di Garut ge ngaji heula nyelangkeun marah eta abah marah geus ngaji dites geus dites aya kaciklekan setik ngaji deui sia marah ngaji deui beres dites deui seuri guys cukup kunaon gitu cukup cekel engke mah moal beres ya diurang eta bukti kuari hasil daripada digalakan kita ngaji ke tengah-tengah masantren ngaji heula meureun ieu ka hareup bahaya ngomong deui lain sakali basi di ka Mekah kanong arora kuari gegelaan kuari sababaraha kali almarhum ngomong gos itu emang kunaon gitu engke mah loba babalai hese engke mah loba tapi hese engke mah loba nu ngurus tapi hese sababaraha kali tanyakeun ka hampir-hampir jelema gerak kuari ka Mekah gerak kuari ka Mekah engke mah hese bener bae waiting list 2 tahun 3 tahun 4 tahun kuari nunggu sampai 8 tahun kuari mah aki-aki mah bisa ngan saukur Mekah setahun modar cenah ayo siang kumaha Masya Allah leuwih-leuwih ti diundi zaman baheula ieu sebuah negara Indonesia mantak doakeun atuh kula supaya jadi presiden ya ngaminan aing ijazah ge teu boga sia kunaon rindu hayang rarapi insyaallah hese jasa nah ieulah ma'alar rasuli illal teu aya rasul kecuali nyampaikeun risalah disampaikan ku Kangjeng Nabi man taqwallahu ya'lamu ma tubdun wa ma taktumun Gusti Allah nyahueun kana naon anu dilahirkeun ku anjeun jeung anu disumputkeun ku anjeun khususna ka rasul nyahueun mana anu disumput salindungkeun jeung mana anu dikitman disumput anu dilahirkeun mana anu diebrehkeun dijelaskeun jeung mana anu disampaikan jeung mana anu disumputkeun anu disampaikan apaleun kuari ge ka urang amal mana anu disumputkeun Allah nyahoeun amal mana anu disampaikan Allah nyahoeun nah ieulah sing hade jasa lantaran anu disampaikan jeung anu disumputkeun kanyahoan ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lain sekadar kanyahoan fayujazikum mun urang nyampaikeun sesuai jeung aturanana dibales make ganjaran mun urang nyumputkeun bakal dibales make siksaan teu meunang disumputkeun ilmu mah kudu dibikeunan kanu sesuai jeung nu diberena ieu sesuai bere amil bere ieu mah sedang bere jurumiyah bere ieu mah sedang bere alfiah bere ieu mah sedang dibere syariat bere ieu mah geus mejeuna bertorikoh bere ieu mah geus sedang dibere hakikat sampaikan sebab Kangjeng Nabi ge ieu mah syariat bae sahabat mah ieu mah dipanggil Hudzaifah ta'al Ali ta'al Abu Bakar ta'al dibere tama ilmu hakikat jeung sederetan ulama non sahabat-sahabat anu lain teu sambarangan Kangjeng Nabi nu ieu mah cukup salat bae maneh mah asal salat 5 waktu teu kudu jeung sunah geus eta malah pokona mah sia mah sorga bae salat doang teu kudu jeung sunah geus sorga lah meureun kadeuleuna nya mah eta waduh berat jasa berat jasa sama kos jelema menta wiridan teh ka kiai batur mah dibere jol sia eta mah kula menta wiridan geus sia mah hees bae wiridanana geus balik ka imah barang balik batur menta wiridan dibere deui nyana sugan geus pohoeun kiai jaga sabulan ku assalamualaikum waalaikumsalam wa sia ieu mah batur dibere wiridan kula menta wiridan ka kiai sia mah geus bae wiridan hees bae asal tas isa hees pan kaing mah SD ieu teh sabulan batur menta wiridan dibere deui batur mah nu sholawat anu hiji nu macam-macam termasuk zikirnya nangis pohoeun meureun ka 3 kali minta wiridan deui ka kiai sia mah wiridanana asal sisa hehes bae geus
geus nista maja utama ceknya aing mah diberena jangan hees doang. Kunaon aing mah heran, orenganan nya nama mun teu hees nonton TV malulu. Jadi geus sedeng ku hees ge geus nya mah wiridan gede eta sebenarnya. Asal tas Isya hees rep hudang subuh sorga si eta mah sebab asal hudang bae TV remote ngan teu lecet doang. Ciat TV geus nu bagus guys ya naon garang-garangna nu leuwih ti TV teh ngomong atuh sia baheula mah parabola kuari mah geus laptop internet dan lain sebagainya Masya Allah eren-eren subuh bae geus teu nyaho kalar kidul geus wiridan jelema nu kos kitu mah ngees eta cek urang sepatan mah rawal gidang mah ngees hebat bae geus sakitu teu ma'al rasul illal balagh Allah qul la yastawil khabith wat-thayyib walau a'jabaka kasratul khabith wallahu alam bimuradih. Kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabith wat-thayyib teu akur khabith jeung thayyib bejakeun Muhammad bejakeun sampaikeun ku Kangjeng Nabi la yastawil khabith wat-thayyib baheula di Mekah di Madinah geus disampaikeun datang suarana ke Mesir ke Irak ke Iran ke Yaman Timur Tengah datang ke Eropa datang ke Australia datang ke Indonesia kuari kurang kadenge Muhammad bejakeun ke ahli-ahli Cilongok ke ahli-ahli Pasar Kemis ke ahli-ahli Cikupa ahli Balaraja Sepatan Serang Pandeglang khususna Banten umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad bejakeun mad sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad bejakeun mad la yastawil khabith wat thayyib gitu teu akur khabith jeung thayyib naon khabith khabith ditafsiran di dia haram thayyib ditafsiran halal bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal beda ke jurusanana haram mah neraka halal mah surga bejakeun sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkeun di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati Gusti Rasul hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras bir arak abdi mah dagang teh eta bae dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan abdi bisa ngumpulkeun harta tidak penjualan barang haram tersebut geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah geus aya kanikmatan abdi dagang arak teh geus bantet jasa bahkan tuh gedong geus kajieun tuh kendaraan tuh sawah abdi rek tumaros ya Rasulullah pahalian pauni min zalikal mal apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut qala cakang yang Nabi in amil tapihi diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer kemudian hasilna jang taat ka Allah andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang aya fakir miskin anu butuhin abdi nyumbang bila perlu abdi jang munggah haji lah jang munggah haji tina hasil penjualan homer kumaha ta ya Rasulullah
faqala Kangjeng Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw shadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pake jihad fisabilillah, pake sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jangjang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib, moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun kitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun ku Gusti Sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu. Abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang jang ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji, ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna, boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia na ge geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haraman mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wa thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabith jeung thayyib kabagi dua. Aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabith jismani. Aya khabith ruhani. Mana khabith ruhani? Khabith ruhani teh basul khaba'is ar-ruhani al-jahlu. Khabith ruhani teh bodoh. Khabith ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabith ruhani, hasud khabith ruhani, takabur khabith ruhani. Kaya tah khabith teh aya khabith jasmani, aya khabith ruhani. Toib sarua bae, aya toib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah naga memang halal, makanan nu dihalalkeun. Aya toibna toib ruhani. Naon toib ruhani? Ilmu toib ruhani, ma'rifatullah wa rasulih toib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabith jismani, aya khabith ruhani. Kuari teu akur anu khabis baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal, aya samarenda nu hargana 5 juta. Moal aya nu make teh lantaran sutra. Atau anu ilahar baiklah 1,5 juta atau 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah anu meuli di Cikupama nya meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit boringgak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta zaman harita. Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2.
cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae aya ustad dibere sekupi ku atut jadi aing kadadengikeun bae Masya Allah tah kuari make baju anu luar biasa make jas aja orang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu oh siapa najis dipaksa kurang di gitu-gitu ayo dikenakan ke orang ke baju jas dang goblok sia tolol sia mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh bisa diadili eta lamun jelema sugih doang geus marah aing teh hayang geus wau jeung sia goblok sia nganajisan aing marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan atawa awak urang dinajisan pasti marah urang kajen kukumah ge ieu khobis jismani tapi ketika dar didatangan khobis ruhani ngobrol orang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah soal pilgub gimana ya biasa-biasa ya hasilnya bagaimana itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh atut iya termasuk kiai anu kiai ada coba panggil sini kiai kemarin ngadukung atut mood emang kiai diberi duit sabaraha sekupi eta kiai eta pejabat lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak tapi eta kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti atut hehehe pasang ku sia otak khobis ruhani tah beres ya ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur khobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis toel ku tai kotok marah toel ku ari ku tai urang marah sarua bae marah bae wari ngecek kiai bae kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun macana santri ya 50 mah alhamdulillah lah cek insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah penting mah cek teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai kadang ikut ciling ngageleger mantap kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stik mah naon eta ekstasi haram mun kieu make ekstasi tolol haram tah mongkos kitu mah teger keneh tah kiai ngaharamkeun teger keneh tah kiai ngaharamkeun dek bae kiai kuari boga motor tah henteu lah teh kudu cek henteu boga motor lah ya sok dijemput henteu ieu kiai aya motor murah lah asal make DP bae kredit sebenarnya emang kreditnya ya DP nangan 500 sak kiai mah teu kudu geus lah asalnya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka mah silaturahmi ji bener oge nya heuh tah diangsomkeun ku nyana KTP-na eta khobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya bae pokona mah aya tah eta khobis ruhani teu karasa ku nyana jol gaya pilgub Assalamualaikum lurah datang tadinya misalnya orang teh pandainya rek milih pemimpin gubernur mohonnya mohon ayo meminta bantuan we doa anak kaki supaya istighosah rin je bener oge nya atuh
Aju kumaha pengkondisian atau ayang ke tiatut istighosah teh lamun peuting sapeting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun dek gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai kumaha kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys tenanawan dicokot duit istighosah nah iya khobis ruhani teu karasa khobis ruhani baca ku sia kitabna khobis ruhani ya keur jelas-jelasan ya dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu beka haram diberi riait haram diberi kredit mah ya boleh lah diberi kuari tiatut eta khobis ruhani padahal khobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui tapi khobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai kadenge ku ceulis ya kadangnya kayak nonton menang mah cicing bae engge nyaho sia teu meunang lah mun meunang mah sia tetep cicing khobis ruhani ya Allah ya Rabbi awas aya khobis jasmani aya khobis ruhani encan riyana encan takaburkeun bae mah urusan ahli tasawuf ieu mah masih kena pikih keneh khobis ruhani lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cincat bae ieu teh ji naonnya coba kiai cepang istighorohankeun teu beunang ku kiai di istighorohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat ti peuting kuari leungit gara-gara istighosah rin istighosah hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah naon eta khobis ruhani asup ka jero awakna geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar terbunuh karamahna terbunuh maunahna terbunuh daekna terbunuh leuleuna terbunuh kakiaianana hancur ku Golkar lain Golkarna tah khobis ruhani nu nyulusup ka jero awakna berat ya mata iya la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah ngitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan tul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meok walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngeundaheun ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ngagulimpang sia lantaran naon aya khobis ruhani di jerona naudzubillah min zalika min zalika ieu khobis jismani mah katayan sese
kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon gitu ngaranna sun silek lah orang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres selesai seseh garing pakai deui tapi khabith ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufik ku Gusti Allah naudzubillah min dalik aman dalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mantak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena bikin deui ka nomor mun dibere motor bikin deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikin khabith ruhani tambah nu kos kitu cenah geus dibangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok runtuhkeun eta pondok bikeunan batana ka nu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagan la yastawil khabith wa tayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ya ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur khabith ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyurusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khobisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji urang bae manu ngaji ke ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pakai bangun masjid aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga kuari tibalik agama jang dunia agama jang dunia yuk orang maca sholawat nabi baca sholawat istighosah agisuni dan lain sebagainya orang istighosahan panggil kiai panggil ustad panggil santri dibiayaan beristighosah ibadah tata istighosah jang atut istighosah jang WH istighosah jang lurah istighosah jang partai geura modal marakas ya kahartin teu supaya ngarti ya aing ieu aya teu keras ya teu ngarti bego itu kahartieun bae ku kiai komo tama istighosah jang PSSI mah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat surga aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama surga menggunakan fasilitas jang agama yang strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditandatangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing surga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dia dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin surga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi
urang istighosah yasinan jang naon kelangsungan seseorang jah jangan langsungkeun jahna jangan langsungkeun mauna neraka. Masya Allah mantap inggis meringkat bulu jakulan meringkat bulu kok tuh bisa maca kadinya dinya acan baca tafsiran la yastawil khabithu wat thayyib. Ayat dunia pakai agama ayat agama pakai dunia ulah sembarangan tah sing hade nu mantap Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu keur nyampaikeun ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan hul bejakeun aja uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun cek jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana boleh tidinya di Jati cenah teh kenapa ya itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar jeung kumaha atuh aya ditarima bae atuh ente kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta aya 15 juta mah Scoopy mana teh kabayang gunya ayo itu masalah tuh itu mah doa apa itu nya mun kayak bapak kadieu kayak isuk pageto mun beres tunda isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram bae teh akur jeung halal. Barang asar kedatangan ku toko Golkar mau duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosah tekat vita setik-etik acan aing mengadenge kiai bahasa istighosah lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia. Masya Allah jasieun la yastawil khabithu wat thayyib teu akur Itoel mah kutai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seserian matak hancur kuarina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi kaget embung kunana embung ayo keur ieu pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon aing nerima isi carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embung embung ke bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesinna kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dah setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu Akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah
tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan eueuh katentreman ibadah teh eueuh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah ieu khabis ruhani la yastawil khabis wa thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun lobana haram tetep bae teh akur haram jeung halal urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunya wal akhirah nah ieu bejakeun Muhammad teh akur khabis baik khabis jasmani maupun khabis ruhani jeung thayyib baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku saha bae mah ye nu latar belakang nate eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun pan umroh mah ibadah ngaduit nah model kos kitu kumaha tak kiai tak kumaha siap kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah an-nafsi idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa bidunihi aula tuh usul fikih datang masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaning sekna umroh dibere duit daku duit nu kos ka itu pala aya tahaggogo bidunihi aula bagusan keneh teu umroh bagusan keneh teu munggah haji bagusan keneh teu boga mobil mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya muarid eta khabis ruhani aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye atuh puguh lah mending minta DB gitu 2 kali iya sih gantung sih aku aing sih iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba hiji basa hiji ayat la yastawil khabis wa thayyib can anggeus ieu teh wallahu a'lam.